yang beda-beda teh geuninganana aya nu putih aya nu langsat aya nu koneng biasa koneng langsat aya nu hideung hiji nomor kaduana ieu beungeut aya nu jore aya nu kasep aya nu jore jasa Gusti kok bisa kos kitu cak Gusti aing geus meuli kumaha syukuranna hamba aing ka aing sebab di dunia mangan sakideung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cak Gusti Allah sakideung aing mending sia di dunia 50 nu genep tahu 60 70 100 moal kebal kok dipermasalahkeun nu bakal dikubur roh asli sia mah cak Allah asli sia roh mata kurang masih ada urusan awak karena komo Masya Allah make lipen lalaki dibumule ya Allah awak isuk pagedo dikubur roh nu kudu diurusan teh geus lauheun can ka negeri aslina geus nyahoan can ka negeri aslina tah ieu wal muradu min ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia anu aslina eta alladzi udiya fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero qalbu eta lah ruh anu kaditu da mah malah nya yasaluna kana ruh kullu ruh bin amri rabbi ubiyahu urang geus teu meunang nyaho wama utitu minal ilmi illa qalila maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia yo laut haju aya naon gitu naon ngara cangkas atawa siloar simut ka laut trek sukuna naik ka luhur tah ilmu sia mah sakumaha cai nu kabawa ku suku simut Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah Bismillahirrahmanirrahim An-na'ma al-ijmali yutawiki hakiku makna kang bangsa kesimpulan khusal salati yutawi pirang-pirang perkara kang begitu iku mantahanda bisa dengan iku gawe papasan wahidatin minha kalawan kang suji minha saking khasal sam'ah syamilat suhul inayatun ilahiyah kalawan kuhu iman kapok tulung kang bangsa pangeran rahmatur rabbaniyatu lan rahmat kang bangsa rabbani Tazil arshillahil karim dalam asar-asarnya bahwa arsh Allah kan mulia yawma tamusyamsu min ru'usil khalaiq dalam dina barak kepasarannya saking pirang-pirang sirah pirang-pirang makhluk yawma tamusyamsu dina poyan padang deket min ru'usil khalaiq dina sirah makhluk sapangawe atawa sagala deket jadi mendakan panas napar lamun kuali bae di langit kaupat sakieu panasna komo di Mekah Timur Tengah diurangi pohara mungkin ngan sakadar sadantar bayangkan gura kabeh masih kena daek nonton TV masih kena esan-esan masih kena ngabohong gimana Pak Haji? Iya di jalan bujung aing ngobrol neraka Masya Allah ayah kuat gitu loh kan bayangkan di orang yang mentangan sakadar sagalah tapi wanita ini korupsi wanita ini jujur jeung teu adil geus puguh pemerintah kiai ini jaya ini teu jujur tangakeun mereka ke pribadi
pancen iki kudu nanyakeun bagi pundali maksudna sabangsana wali kudu nanyakeun ka wali deui copet nanyakeun ka copet deui atuh eta ge kitu tagak deui Habib nu teu bener tanyakeun ka Habib Rozak nyaho atuh jago udah bangsa ada Gusti Allah Abu. Nah, kudu payungan. Meuli urang payung ke akhirat. Produksina payungna dibeli ku hari. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Masyaallah. Awdaha Rasul awdaha Rasul pertanyaan ini khasal sabah sopokan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jebal urdin yang dalam kandung elak pementok yang haban nufus berpenyentah menerima untab apa pirang-pirang nafsu wa yadfa'uha ila mu'atil adli dan nolak lan mungkin ya kanjeng Rasul ini khisal mari ngaraksa keadilan mubajadati ifrat wa tafrid dan nabuhi ifrat luluhi wa tafrid dan papeka likulli man wala sya'nan min syu'un muslimin karena saban-saban orang akan merantai urusan kan tentang saking pirang-pirang urusan muslimin wilayah tenang kan urusan kan umum pemerintah al-khasah atau urusan kan tentu keluarga wada'ulam ngajak ya kan Nabi syababa yang pirang-pirang kan ta'atillah kami ta'atin Allah ibadatih yang ibadah Allah menunggu bagi hayatih itsakin witan-witan ibadah menunggu bagi hayatih itsakin urite syabab yakun dia permintaan syabab hilang ikut golongan salihan kami soleh dengan saliman yang perkumpulan kami selamat mutahalliya kami gaya papas makarim akhlak kalian perang akhlak perang kami sempurna kama yadillah kafatul tuzal muslimin fil masajid kama aja kakang dinami maring akeh mempayani yang kamu sangkabing dalam perang masjid salatul jamaah pada salat berjamaah hatta tashbah qulubuhum hubbat ta'arif malah remes apa perang hati muslimin demen tarik silih waihan wal itilaf dan mendemenkan atau rapih beres wal wahdat dalam bersatu menggali ta'awun lang nuruni silih tulungan wajah dibalik lalu yang mengkono kabeh membawa idul jamaah satu pirang-pirang kapaidahan berjamaah. Jadi kanjeng Nabi nitah teh haju ngejelaskeun tina 7 perkara maka bahasa nu pohara supaya urang teh berkobar kahayang urang teh supaya berkobar naon sareng deui dina poean payung kecuali payung Allah panas anu kacida tapi jelas bakal aya payung Allah yakni arash orang supaya hayang geus dijelaskeun kitu-kitu daek hayang keneh bae tah mah bloon lagi bintol geus dijelaskeun ku kanjeng sia engke panas hadu engke payung ge payung Allah aras nu bakal di payungan teh ieu 7 rupa masih keneh encan siap keneh bae wah tah geus kabeda-beda kong udah sulisan mah wah tah geus parah jasa tah parah urang di Mekah bagi saya di ditu mah makanan Indonesia nah beas di ditu itu si hade di ditu mah duit mah teu laku duit urang mah kudu make real nukarkeun di dieu si hade di ditu mah make kitu ngan ditu ngaranna
di dia baru sok lenyit geng kayak gitu. Siap-siap eta urang ka Mekah bae persiapan Masya Allah kayak diasupkeun deui ka atas diasupkeun nanya 50 kilo mah melebihi kapasitas. Eta persiapan janji bekah dari teu kebel ngan 40 poe bakal balik deui ka dieu. Tapi engke diarah di ditu di naon di masyar kunaon teh persiapan. Masya Allah menjadi pemerintah sing adil persiapkan janji masyar menjadi pemuda siap kudu loba urawiri ka masjid naon jeung ka masjidna urawiri da perkara ka masjid sasapu naon deui atuh naon deui ngedeng masjid kebal-kebal lagi isi di sorangan yang di masjid ngedeng bae naonan salat itu juga Masya Allah. Kayaknya Nabi selalu menginstruksikan ngajak kepada syabab taat ke Allah, ibadah ke Allah, ingin itu mulai hirup jadi pemuda terus supaya manehana engke tergolong kana soleh, golongan soleh, perkumpulan anu salamet, berakhlak akhlak anu namna karimil akhlak. Ini kita ku kanjeng Nabi. Lain jadi pemuda teh titah mabok, lain pemuda teh titah zina, lain pemuda titah main rem gaple. Tuh kita jadi risma teh naon lagi? Risma teh remaja Islam masjid. Masya Allah. Di masjid hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata. Jadi pemuda Gus itu lah jadi pemuda baru tuh kanjeng Nabi ngajak ila kasratin tuzaril muslimin fil masajid minta bahan karumpul di masjid ayo gara-gara karumpul oke kumpul di masjid makan sholat ngaji ya Allah ya Allah. Tapi ulah lelecehan kumpul di masjid cara sanawiyah aliyah di kumpul di masjid dengan lalagaan masih pakai bobogohan masih masih ya Allah ya Rabbi ini sih mah diris murid mana guruna bobogohan di masjid guruna imam kapangi guruna pantaukeun ka tiang masjid kita sholat berjamaah supaya hati merasakan cinta saling ta'aruf. Orang tajin orang mengadal di Mekah di Madinah orang ta'aruf ngelih marancung irung cekam orang pendek betul kulit putih coba orang hidung terus berbeda ngadagi ka orang sarua orang resep ka nyanang lagi resep dibere kitu tah dibere kitu orang resep ngelih marancung nyana resep ngelih pengit eta aya bisa gitu mata kula keur ka Mekah heran gaji pendi nya naman deuleu urang naik groter sepuh awe urang takrodu hidung teh cenah masyaallah bundaikeun dikawin tapi di berekos gitu tak khariqul adat eta tuh ya jadi urang supaya rapi huruf teh hiji tahun bagian kali membawa jamaah kama yurabbidu fi hubbil mar'i li ikhwanihil muslimin kayak barang yang ada mungkin ya kanjeng Nabi hubbil mar'i kama yurabbidu fi hubbil mar'i wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal murad yang utawikan dan karat menyerruhul kudus saking ruhul kudus al-insanul haqiqi iku manusiakan bangsa hakiki Allahi uji'a kang den titipkan ya ruhul kudus fi
hubbil qalbi dalam hubbil qalbi wa yahru wujuduhu bitaubat lan lahir apa amana ruhul qudsi kalawat tabat wa talqin lan tabat wa mulazamati kalimati la ilaha illallah lam lazamahu kalimah la ilaha illallah bilisanihi kalawan lisani orang atau insan awalan indalam awal ila kalimati la ilaha illallah ingatasi kalimah la ilaha illallah bilisanihi biljina kalawan lisan insan dalam hati bahayatul kalbi yang dalam sausana uripi atihina tusamihil mutasawifah waktu mengeranihu ing ruhul qudus sopa ahli tasawuf intiflal ma'an li'annahum kena satuhu naruhul qudsi minal ma'nawiyatil qudsiyah ikut tetap saking satu mana kanan sakudsi jika mari ala alam ma'rifat alam tersebut adalah alam lahut eta wa huwa al-watanul asli tahapan atau alam bangsa asli asal al-mazkur anu disebut alladzi khuliqa fihi ruhul qudsi nu dijieun di eta alam ruhul qudsi fi ahsani taqwim kita ditiata orang nameh dijieun kuari dijieun heula di alam arwah etalah watanul asli kuari kan orang teh alam dunia alam nasut naik alam malakut langit alam malaikat naik deui alam lahut urang atau alam itu nggak urang diberi rasa urang teh kusi di alam eta kuari turun ke alam nasut nu bungkusna teh awak urang maot roh balik di ke alam eta balik di ke alam eta lamun sesuai jeung tadi alastu birabbikum qalu bala salam lamun urang teu akur isyhadna balik ke alam aslinya bakal ditendung di penjara neraka. Nah ini ahli tasawuf melalui metode thariqah spesifik supaya orang nganyahokeun alam nu eta make cara seluruh thariqah beda ngaran akur maksud Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, kemudian atuh kadituna Syafi'iyah, kemudian kadituna berbagai thariqah. Nu aya di Indonesia bae aya 24 thariqah di Indonesia. Ini teh aja nganyahokeun alam eta. Lamun endek atuh masalah. Siap. Dek hayang nganyahokeun alam eta, los. Hiji ulah kawin. Halo, ping-ping.
sabab urang keraya di luhur eta poho asa di mana. Kedua, ulah hayang boga perusahaan, ulah hayang boga sawah, ulah hayang boga pabrik, ulah hayang pancena kitu amat tuh siapa aja gencar aja menanyakan kitu amat baik berarti moal hese tapi amun ku Allah dibere bisa mah babari da baja urusan Allah babari ngan cara-carana dong urang mun nyaritakeun metodena betapa hese. Jadi lain lalakon urang anu boga HP jauh jelema hayang ka Allah boga HP kehalangan ku HP 3G kehalangan itu urang aya hubungan jeung makhluk. Bentar cek nih, awas. Wal muradu minar ruhil qudsi tadi dikarepkeun tina ruhil qudsi al insanul hakiki manusia bangsa hakiki asli da urang eta. Asli da urang eta ruhil qudsi itu ruh. Jadi ieu lalagan. Awak mah lalagan nu mantak lamun urang geus cinta jasa ka Allah ieu teh kudu diurusan. Lalagan ieu mah sakikieun mantak lamun urang terlalu ngurusan awak ieu cilaka. Dahar jang awak, minum jang awak, imah jang awak, kendaraan jang awak, awewe jang awak. Naon deui? Hayu sebutan heula Gusti atuh. Hayu jang awak kabeh kan? Mobil jang awak, naon deui? Karung jang awak. Jang awak kabeh. Ruh teh pernah diurusan. Terus teh pernah diurusan. Nah, ai sedengkeun ruhil qudsi teh al insanul hakiki manusia asli nama eta gimana lagaan mandak ieu mah teh gotong kuburanana mungkin di buaya mungkin di maung mungkin di macan mungkin bae di orai mungkin bae di laut mungkin di sumur mungkin cara di padang bus mungkin atau normal biasa. Asli sama ya kan wali ditanya mama lamun mama maot mungkin dikuburna di mana susuriannya kudaon mikiran kuburan mama ente supaya kami babari mama mah mun maot geus bae mama mah langsung dek dibungkus dek henteu kumaha sararia bae dek disolateun dek henteu kumaha sararia bae teh urusan sieun hirup. Ayo balangkeun bae mama geus kakali balangkeun bae ka laut mama mah geus teu kudu pikiran mama mah ya nama geus teu hayang Soeharto bagus mempersiapkan kuburan Ibu Tin mempersiapkan kuburan kuari di Karawang aya kuburan hargana 1 miliar anu kuburan hargana lamun muslimin nangun 350 juta geus disiap-siapkeun kuburan teh kelas urang jang urang teh paeh geus disiap-siapkeun sakumaha properti nu hirup properti modal geus arana aya kuari kuburan geus disiap-siapkeun kuburan teh tah geus hayang meuli elos dari tukang Karawang wali mah lain gitu sabodo urusan jeung awak mama kok kitu amat roh mama mah menghadap ka Rabbul Jalil kuari gua mama mah geus asa jeung Allah kuari gua mama mah geus aya ilallah minallah ilallah fillah alallah da kumaha deui geus teu boga perasaan gua walah sapira awak urang kuari awak tuh benang kakotoran seeutik kok boga ciduhan ku batur wet langsung masang asa boga cimande tamat bebejan nama gelut can orang menang awak jadi urang dan ngadak
Gusti ditanya usaware hamba di hati masing-masing Gusti naha Gusti teh ngadamel manusia teh beda-beda di samping beda-beda teh geuninganan aya nu putih aya nu langsat aya nu koneng biasa koneng langsat aya nu hideung hiji nomor kaduana ieu beungeut aya nu jore anu kasep aya nu jore jasa Gusti kok bisa kos kitu cek Gusti aing geus meuli kumaha syukuranna hamba aing ka aing sebab di dunia mangan sakedeung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cek Gusti Allah sakedeung aing mending sia di dunia 50 nu genep taun 60 70 100 moal kebal kok dipermasalahkeun nu bakal dikubur roh asli na sia cek Allah asli na sia roh mata kurang masih ada urusan awak karena komo Masya Allah make lipen lalaki dibubule ya Allah awak isu pagedo dikubur roh nu kudu diurusan teh geus lauheun can ka negeri aslina geus jauheun can ka negeri aslina tah ieu wal murad min ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia anu aslina eta alladzi udiya fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero qalbu eta lah ruh anu kaditu da mah malah nya yasaluna kana ruh kullu ruh bin amri rabbi udiyahu urang geus teu meunang nyaho wa ma utitu minal ilmi illa qalila maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia ya laut haju aya naon kitu naon ngaran cangkas atawa siloar simut ka laut trek sukuna naik ka luhur tah ilmu sia mah sakumaha nu kabawa ku suku simut sakitu untuk orang dek Rasulullah ke Allah Masya Allah sakitu ilmu siapa udah kurang titik ulah hayang nyaho iya bakal carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil qudsi sebab eta adalah orang anu bangsa hakiki nu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente gerak tobat mah asli gerak bakal kabagi entek makom pertama adalah bila tariqah makom tobat lah tobatan mata tobatan celi tobatan irung tobatan sumut tobatan beteng tobatan dubur tobatan kubur tobatan suku tobatan leungeun kakarak syariat imtisalul awamir wa jinabun nawahi sok gerak lempengkeun mata sesuai jeung syariat lempengkeun ceuli sesuai jeung syariat lempengkeun irung sumut sesuai jeung syariat lempengkeun beuteung sesuai jeung syariat bubul kubur suku ke lempengkeun syariat naik balik qalbu mulai bagian batin sok qalbu gerak itu dipaham maksudnya ndek hayangnya lubul qalbi di sekitarnya ayat latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalam bersihan dira eta mun ente hayangnya kana lubul qalbi asli da urang eta asli urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna berarti orang ngobrol dengan Allah mantak naon kuari ge di asli ke deui urang ngobrol dengan Allah cara saha cara kanjeng Nabi cara saha deui cara khulafaur rasyidin cara saha deui cara kutubul aulia mantak dina rahasia shalawat man shalla alayya mi'ata marrah saha jelema nu maca shalawat ka kawas 100 kali shalawatna ulah hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal nelu ka pangeran eta sakitu dan cak kanjeng Nabi nu ngomongna itu baca shalawat 100 kali
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah. Lamun itu yarahu rabbah, yarahu nabiyah bakal ngeleku mata hati atau mimpi. Cara Imam Syafi'i mimpi yang kapan jeung Allah. Ari saya so saya tanya kan mimpi naon mimpi naon muka kula perdah bebeja mimpi nyana naik ke bawah naik ke bawah ini aju nanjak set aju nanjak nyana tengah kelam ngaguling bareng ngaguling terus kehadapan ke bawah kating cek hulu kan tuh mimpi jara jasa tuh si eta pau jara mimpi tuh gimana bojo akan ayo jadi pemajikan naon Pak, waduh mimpi apa, waduh nggak bagus lah kita harus mimpi ya Allah Masya Allah sakapun waktu ya dia mimpi mana bagusnya sakiri jangan mimpi ini kapal udara bu bagus sama Masya Allah tengah-tengah diragagun bener lah saya tambah bener kubah di atas nonton main bola sih soalnya ini nongger hesna gitu boro-boro babacaan sorangan di hadapan TV itu pantes diangkat panglima setan deh tuh mana mah kabehan bukunya na doang nah iya itu cak aja Nabi baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi minta kula begitu kabarnya jeung Habib Lutfi dibere sholawat eta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabiyil al-umi al-hadi wa ala alihi wasallam eta teh Habib Lutfi jadi gini sekula ke waktu dibere ya sholawat jadi sholawat sering kapanggih ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap kesembarangan deui wala kesembarangan masa Habib Lutfi sembarangan berarti wahara ya loh sekolah sok dibaca ini mau diberi jauh kali bener tuh itu Habib Lutfi kan gula mere eta pada entek dina sholawat aya kos gitu lamun mimpi ka pangijing Allah mata hate ningali ka Allah atau mimpi ka pangijing kanjeng Nabi Allah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah eta teh henteu sambarangan orang kudu ditobatan heula tobat syariat kuwi tobat dina tarekat berarti perjalanan tarekat menuju Allah tobatan namun can bisa latifatul qalbina kuma latifatul ruhna kuma latifatul sifina kuma nggak sesuai encan tobatan ka Allah si ongko hayang tapi itu bener mulai orang aduh beki spesifik tak berarti itu sekali akan syariat tadi kan syariatnya baru bagian batin kita menempuh hakikat hayang kalubul qalbi nu asli orang eta nu urang datang ke asli dunia deket lah segede perut gente segede gente dunia deket ke Mekah halengkah ke Banten salengkah ke mana we salengkah deket sebab orang mis asli di asli lah ai asli ya orang ruhul kursi bukan lama jeung Allah lamun urang bukan lama jeung Allah geus nyerahkeun ka urang cek Allah kun fayakun aing dibikeun ka sia pentang ngomong sompral bahasa tapi di ilmu hakikat bagus gitu nggak ada kumahanya nabi aja kun payah kunang ngesibikun min masjid di Banten Syekh Maulana Sanudin plek yang sakada ditepak dah Teh Mansur ke Mekah yang ka dieu naik sumur Zam-Zam turun set timbullah di Cikaduhud Haji Pendi turun ke sumur berbek mun teu keturun paeh ngaberbek mah ya Allah ada gaya anak atau mendoa anak bet warid tinggal iraruh kunaon eta beukeut si Abdul Muhi pemijahan set lewat napak sancang set
Masya Allah karim. Lalu kumaha? Urang cerita zaman wali sana, cerita zaman para wali nu eta. Henteu kudu nu eta, horeng nu ayeuna ge aya. Kuari ge aya, kuari. Geus atuh, saha kieu dua bejaan. Jadi teh nyaho. Cenah Habib Rozak bisa oge. Bisa Habib Rozak ge. Nya geus kikiran bae set deuk hiber. Berkajongklok. Betul, jelas ayah lah. Kajunggung mah ayah pasti. Pasti jasa ayah. Nah, deket dunia teh deket. Masya Allah. Tinggal orang kabita menceritakan alam eta. Kabita lah orang nyaritakan karomah para wali. Jadi orang kabita ku karomah nak mal datang ke Allah. Jangan nama henteu. Ya nama hayang ke Allah lain ku karomahna, urang mah resep ku karomahna. Mal beres. Entak lamun eueuh anu nuntun mal datang-datang ke Allah. Ini mendadak bahasa lagi usul ilallah, datang ke Allah. Datang ke Allah teh apakah orang kudu naik pesawat lain, naik Apollo lain, apakah naik mobil gitu? Datang ke Allah orang di dia baiknya ya Allah maya untuk kudu ka Mekah ya Allah maya mau di ibadahan kurang di Mekah jeung di dia akur. Tapi perasaan deket jeung jauhna urang tergantung urang. Datangkeun ka lubul qalbi melalui perjuangan di medan laga perang sampai 2 tahun selesai, tapi perang melawan nafsu terus datang ke tutup umur. Hayang kalau libul galbi ruh kil kudsi insanil hagigi eta entak dijembe metode torikoh marana. Bacalah kurang ihya, bacalah kurang minhajul abidin, bacalah kurang hikam, bacalah kurang mau'izatul mu'minin dan berbagai-bagai kitab-kitab eta mah caritaan-caritaan ahli tasawuf. Adapun praktekna tetep kabeh seluruh kitab tasawuf kudu boga guru disebut mursyid. Entak di pasar Kemis aya da haji mursyid. Geus we tadinya teh. Boga sekolah nya tadinya. Ente sekolah tadinya. Mungkin dia usul kanannya usulnya kerupuk dagang kerupuk. Nah iya tuh ya Allah ya Rabb wa yadhharu wujuduhu bitaubat bisa ayaruhul kursi ku cerita tobat na urang mah tobat syariat gencan kobo engke tobat tarikoh atau lain kan tobat tarikoh melalui renungan-renungan riyadhah mujahadah muhasabah tafakur zikir wa talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah bilisanihi awalan. Maka lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ala kalimati la ilaha illallah bilisanihi kujinan aya lisan qalbu, aya mata ieu aya mata qalbu, aya ceuli ieu aya ceuli qalbu, aya lisan ieu aya lisan qalbu. Urang mah la ilaha illallah lisan ieu lisan qalbu nutup. Urang mah neuleuh maka ieu mata qalbu nutup supaya kabuka kumaha ieu mata hati. Sebab takbir jelebanu salat kadenge Allahu Akbar kosong takbir kanyawan. Salat kajawan kosong. Mentak jelebanu luhur ngamakmum salat teh ngamakmum salah. Allahu Akbar kosong. Dingin dah. Salat sorangan. Mentak bisa jipen di salat sorangan eta teh keur oah gitu jadi kerfana maksudnya rusak kerusak karung itu laku sama ya Allah la ilaha illallah lazim disebut zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah. Urang lamun lambat la ilaha illallah la ilaha illallah abahnya hobe urang dicepetkeun katarik sorangan roh qalbu narik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eta teh buburu di situ kata
Bola lamun aya nu zikir kos itu tegu guru salah mah henteu kan tegu guru lain lamun lambat la ilaha illallah patahkeun hana la ilaha illallah la ilaha illallah tapi lamun cepet la ilaha illallah la ilaha illallah aturanana ngan bola ge make aturan itu zikir sarua nah engke kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah naik lihat nu eta mau bejaan gitu deh naik zikir nu eta tek 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 nah iya mimiti ala kalimatil la ilaha illallah bilisan di awalan lisan urang kuari bilisan di jinan ba'da hayatul qalbi lamun encan hirup hate moal lisan lamun hate ge sirup kakarak bilisanihi pujinan engke ge jalan peureum ngahanang teu puguh eueuh duka denge nana hirup hate teh jeung Allah urang babarengan jeung bos bage betapa bangga urang ngarendeng jeung nu geulis bage betapa bangga dikerumuni orang banyak Allahumma zawwijni zawjatan itu ada satu kebanggaan Masya Allah kita saya tak bos membuka pabrik anu tuh ratusan hektar ribuan hektar satu kebanggaan atau kamu izin Allah ngebogana menyiptakan langit bumi jeung nyiptakan orang betapa masa situ bangga ya karim hati hidup hina tusamihil mutasawifah tiflal ma'an dinyaranan ku ahli tasawuf ruhil qudsi tiflal ma'ani bocah makna kumaha tah disebut bocah mana urang milih orok teh eueuh dosaan sakabe jelema hayang nyekel orok lantaran resep eueuh dosaan komo orokna ieu bangun pikasapeun pigelisik rapi ku eueuh dosaan jelema iba kabeh ka orok nyekel ngagak ini anak siapa bapak nu tolol udah anaknya anak siapa hati tolol bapakna tolol dia anaknya nggak tahu nah iya orok ya carita orok jelema iba kabeh ka orok lamun orok terlantar pasti kabeh ge ngais lamun aya orok di jalan sahabat ge pasti teu kafir teu mumin ngais kabeh jelema ka orok mah jelema ngalahirkeun padahal hasil zina dibugicieun ka sawah dicokot ku sahabat ge orok mah sahabat budak leutik lamun manggihan orok bebeja pasti kakakana aya orok eueuh bae anu henteu iba ka orok mah sebab eueuh dosaan ketika awak urang eueuh dosaan kabeh mengkerumuni urang kabeh juarana hayang kiaina hayang santrina hayang pengusahana hayang komo atuh hayang berkat waduh subhanallah weh lain mega-mega deui teman kabeh mengkerumuni sebab apa merasa iba merasa yang dekat sakumaha orok disebut tiflal ma'ani ketika seseorang menjadi tiflal ma'ani naon bedanya izin budak betul boga dosa doro anak asli sangkilan hasil zina kabeh iba kabeh nyaah kabeh bebe nu indung jelema dibere orok lamun aya orok terlantar cokot ku urang kajeun teuing sasaha ge kajeun teuing di mana bae cokot bae ku urang sebabnya natea dosaan ketika urang geus datang ka ruhul qudsi nu aya dina lubil qalbi jelema kabeh dedeh jeung nyaah kabeh ketika aya nu ngomongkeun lainnya anu salah rasa hasudna nu aya batur ngomongkeun batur benci lain naon hate leutik mah henteu ngan rasa hasudna doang aya geus kitu bae diciptakeun ku ahli tasawuf dibere nyawa urang ulah kaget ketika urang teh jadi kekasih Allah jelema raresep ketika aya jelema-jelema nu teu resep benci ngomongkeun hate leutik mah henteu ngan hasudna nu aya atuh geus dinyatakeun mantep yaho itu hasud atuh nyaho gitulah lebih banyak
prosesna anu hese sehingga orang kudu hayang jadi tiflul mani sebab nyana mah ku sebab ulah dosa ka sahabat bagus. Lamun aya jelema lamun lain ti makom ngaji nyaritakeun dosa-dosa ya teu situ mah bagus nu di deuleu bagusna bae mun aya jelema jawara nu di deuleunya bagus dah henteu meuleuh jorena mun aya pengusaha nu di deuleu bagus dah henteu meuleuh jorena lamun aya jelema tukang mabok nu di deuleu bagus bae mabokna teh di deuleu mun aya jelema tukang zina nu di deuleu bagus bae misalnya nyana pernah di pengajian misalnya nyana pernah salat lebaran atau nyana salat turun nu di deuleu eta bae adapun zina teh di deuleu mabuk mah teu deuleu jadinya nama selalu nu di deuleu bagusnya teu pernah meuleuh kana gorengna mantap jelema kabeh deukeut ngan engke aya khawatir jeung sieun hebah ngaranna jelema setiap deukeut ka Allah eta teh dibere hebah jelema padahal kabeh cinta kos itulah tiflul mani eta teh prosesna tobat heula babatan zahir ge saseleh babatan zahir ge saseleh per detik kudu tobat bae urang berlempang ge tobat bae orang lamun deuleu awe astagfirullah gelis amat sih gimana imanna sih nomor HP-na sabaraha sih atuh Pak Panglima tadi kebersihan awak supaya jadi tiflul mani teh prosesnya Masya Allah karim nah iyalah menggura gaya nyaho karena keaslianana moal nyaho nu aya di daerah anu nyaho nu aya di negara anu leutik sebab naon bisa hibran teh lain awakna rasa-rasa eta teh lantaran baheula ditanya ku Allah alas tu bira bekum qalu bala berarti nya mukalamah jeung Allah aslina urang we urang maca Quran urang mukalamah jeung Allah kunaon teu rasa mukalamah jeung Allah lantaran kahijab urang salat teh pan eta teh munajat teh bibisikan urang teh keur ngobrol jeung Allah mantap teu meunang aya bahasa-bahasa luar eta teu meunang dahar sebab eta mah urusan lain jeung Allah dahar teu meunang gerak kudu asli bae sebab urang keur ka Allah tapi teu rasa jeung Allah hijabna ketika urang geus eueuh hijab atuh karasa salatnya keur ngobrol jeung Allah Allahu akbar insyaallah mudah biasa kita kadang-kadang sholat maghrib sarakaat ku ngenah-ngenah maksudnya di kosong sarakaat iya cerita orang ngaji hiburan supaya jauh oh aslina urang mah ita aslina urang mah jadi urang teh wari kikiran teh urang kabawa ku lain asli ketika urang kabawa ku lain asli atuh tempat urang ge malah asli tempat asli orang makan surga ketika orang sudah asli atau lain asli tempat orang kemana saya tinggal gitu baik kok make terlena tuh orang ye kekayaan hidup mulai asli ye disebut sia nafsu tok arahan gerege ya wah manya cenah ge sia masuk manya ngaji sok teluk didengekeun sia mah sakaing tesa kudu kumaha atuh kudu tobat heula si walina ulah lantaran nikahkeunana teu sah lantaran fasik anak teu sah nikahkeunana teu sah ngawakilkeunana maka tobat heula maca istighfar lazim bener tobatna kakarak nyana bisa nikahkeun atawa ngawakil terutama saksi anu ngasahkeun jeung ngahenteukeunana pertikahan adalah saksi jadi kelanjutan anak perkawinan tergantung saksi-saksina teu meunang nu pasek oh iya nikahkeun langsung digerok we jadi aya ke pangnikahkeun ieu pakai celana pendek deuk main bola Masya Allah pakai saksi nikah nu mantak beuki halal hancur bae guari negara beki acak-acakan lantaran pertikahanana nyana sambarangan itu keneh rakyat diharam-haram ge riba terus bae teu ngadenge ka omongan kiai
lain kiaiina tapi bahasa para ulama dina kitab kiai mana nyampaikan tengah denge sebab pertikahanana baheula pasek ketemu pasek akibatna kuari dititah benerna teu daekeun embungeun ngadengikeun pangajian main HP ti isuk datang ka sore di sore datang ka isuk deui eta akibat teu beres pertikahanan mantak wayahna dimulai kuari urang mengaji sing apik nikahkeun anak urang siji wayahna pamarentah mah ulah waka dijadikeun saksi satungtung aya ustad aya kiai lain ngaleutikeun pamarentah sebab nyanakeun ngagulung-gulung hukum lain hukum Al-Qur'an eta nu nembrakna nu belah dituna nyana kabehan korupsi berjamaah pemerintah anu teu korupsi aya gelah teu kader ketika bupati ditangkep gubernur ditangkep urang nyaho gubernur anu ditangkep di penjara bupati anu ditangkep di penjara nu henteu ditangkep lain berarti teu korupsi ngan can giliran can kagiliran doang ketika ditalungtik moal aya bupati nu teu korupsi daek sumpah ulama daek sumpah sia masuk aju kitu mantak ulah bupati dijadikeun saksi ai hadir mah teu naon sadiakeun dahar nginum ngan jadi saksi nikah kula mah ngabejaan karunya dek mah hiwal dolos kelanjutan agama anak urang sig hade lain lalaga kuari terjadi pemalingan garong-garong di jalan adapun unsur-unsurna secara kitu politisna ayangan moal dibejak teu kaluar ti unsur-unsur politis kuabeh ge serempak sa-Indonesia garong moal aya lain menang politisir mah tuh paling ge di Kabupaten Tangerang paling ge di Bekasi sakitu ieu mah di Surabaya garong di Jawa Tengah garong di Medan garong tah geus kabaca jasa ku tukang maca politik geus saya di kantong-kantong lagi kantong tukang tong pokoknya ngan moal dibejakeun di nu penting urang masing hade sakitu banyak ya garong sa Indonesia ti ditu nah ya jadi urang muka kuari mah otak jijah tuh kan gitu eta bahasa orang kota jijah bahasa ya garong babarengan ti ditu aja diberitakeun di televisi jadi aya urang ngadenge loba di Cikupa aya pemalingan benang haju di Citra benang pernah terjadi nu dibeleup cap baja eueuh deui kan ieu mah pohar mun lain menang politisir moal ieu naon garang-garangna penilaian gitu satu sisi di sisi lain emang garong asli na loba jas sebab wabeh lamun pamarentah nyebutkeun waduh teu pamalingan teu boga kais pamalingan nyebutkeun waduh si eta pamalingan si eta maling teu boga kaisin eta pamarentah sebab eta mah nyana ngaling maling motor ais itu makana imah negara kuari jadi negara pamaling. Alhamdulillah mantap kurang mah alhamdulillah masih kena diberi fadl ku Gusti Allah
daek keneh ngaji fadol panggede-gedena daek nuntut ilmu di mana geus daek nuntut ilmu geus we kadituna burem masa depan alam kaditu mana bupati nu daek ngaji mana gubernur nu daek ngaji mana kuari PNS nu daek ngaji yeuh cenah kami ge di pendopo ngayakeun pengajian hitutan udah ngaji nanti loba beneran tidak ceritakan pemerintah salah tawa kiai na oplok ngaji mana bener itu haram halal jadi cina bos itu diberi duit eta masalah kiai na kene bupati na itu salah kiai na nu salah laki itu cina kiai masing-masing itu ini keur ngomong bae sih masing-masing ya tuh sia-sia ingat tuh kumaha sih mah ya cerita doang jadi mana kuari nu beres nu teu maling hese menteri agama ge maling nu kumaha tuh je menteri agama ge maling beuh ketua NU Banten maling nu kumaha tuh eta urusan agama komo nu lain agama mah beuh teu kitu cenah kitu aing lah waduh kitu we pokona nu mantak ku Gus Dur mah baheula dibubar-bubarkeun ke departemen emang kumaha di dinya gembong malingna mantak ditanya kenapa Gus malingnya ya maling aja yang dihancurkan jangan rumahnya habis malingnya udah mendominasi rumah nah, makanya rumahnya harus dibakar mantak sababara departemen dibubarkeun ka harti mun kula kuari jadi presiden bubar kabeh penyakit amat kiai atuh aing na moal jadi presiden ieu siapa suka juga terusan nanya teh aing na moal jadi presiden sanu milih tuh aing begitu ditanya mana ijazahna SDG eueuh emang kiai henteu tamat ngan neundeuna di mana meureun gua di neundeuna teh nyaho pernah kapangi waktu dipindah teh dihakan beurit saparo atuh geus pelebatan datanganna deui dihandap lah geus bodoh lah jadi kuburan mau ditanya ijazah ieu tabaja kepentingan dunia tah mah di kuburan sogan Haji Fendi mana ijazah SMP waduh saya enggak sekolah nah gua genjreng lo ya da teu sekolah pan SDG eueuh sarua bae nah ieu keur carita dunia tah mah penting tetep kudu jangan langsung ke negara kumaha jalain nyaritakeun salah sakolahna kuring kula mah salah ge pelaksanaanana sakola mah jak kudu nu mantak cikula ge kunaon pesantren modern gregeteun ka kula pajar nyinggung atuh lain jadi kula ge di Jogja termodern se Indonesia pondok pesantren Aji Mahasiswa Al Musin adi kula eta di Kerapiak nu boga pesantren aju santrina ge teu meunang nu ti SMP kudu kuliah bae kurang kumaha modern lain lalagaan nyana nu ngatur di mana kuliahna kumaha kayana maju mundurna pondok pesantren atuh kula teu kumaha masalah jalain moderna pelaksanaan terhadap duniawina anu keterlaluan adapun pendidikan nama penting kumaha lamun teu bisa bahasa Inggris ayo orang Amerika datang ke orang Inggris datang make bahasa Inggris urang make bahasa mau ono opo sih we sira mah tekan mriki kudu nah merana tunggu namanya di merana gering be itu Jawa mau resep gula ngadenge kana gula ngadenge Jogja Solo Jawa teu pati tertarik tapi ketika ngadenge Jawa mau resep jasa gula mah bener rajeg resep kurang asal kapepet Sunda atuh sakula ditatadi we sia di bahasa Sunda mah eta lah keistimewaan di kota Tangerang Kabupaten eta doang hiji dua jeung di ditu belah dituan sepatan eta mah geus dilestarikeun ulah datang ka dieu eueuhkeun
ih kunaon dia aing aduh ngadari cabe ejo panas ka beung-beung lestarikan lah mah Masya Allah siang ada kerol di karelnya ruulnya rael aya bae kaleuweuhan mah aya tetep kajen kieu ge kota Tangerang teh aya bae di dia mah madang tekah kobok aduh nu urang teu make haknya nama make urang kokobok kan gitu nya nama kah kobok kurang jadi leuwih teh gitu tetep bejakeun ka Bupati Zaki lestarikan udah daga deuk nah ieu mah urang keur menjikapi negara gitu itu jol itu weri rakyat mah adem ayem naon tetapi di luhur pas ini kedudukan presiden per detik ieu ge encan jelas kelangsungan negara encan jelas mana nu keur digarap di sisi politis di sisi ekonomi di sisi budaya can jelas geus sabaraha bulannya jadi presiden karena naon teu sinergis di parlemen nu ieu cicing bae mandeg lantaran aing teu satuju sebab aing mah boga Prabowo nu ieu minoritas deuk terus bae teu didukung ku mayoritas moal beres kajen ku kumaha ge datang ka kuari permenterian can ngajalankeun roda politikna perekonomian makin mundur emang kiai paham lain paham aing mah teu sama sekali sakola henteu naon teu kok nyaritakeun mundur loba si Mbah jeung si Emas bebeja dik balik Waalaikumsalam ada apa Mas aduh kiai saya nggak bisa ngaji lagi emang kenapa mau pulang rombongan emang kenapa pabriknya bangkrut si Mbah gitu kene bebeja nu ka Lampung nu ka Sumatera nu ka Mama nu kuari nu persiapan balik lo pake do bade kene kunaon eta akibat pabrikna mandeg berarti kan perekonomian teh jalan je tu mantak kunaon serahkeun ka ku aing dijadikeun menteri perekonomian Haji Pendi wah geus buangkrut teh deui ngajungkel ieu negara geus kuari ona merada mandeg kene ieu mah ku dieu mah ngajungkel ku acak-acakan geus nah ieu de kumaha ayo naon nu keur digarap kuari sok eueuh lantaran boro-boro deuk ngagarap negara jang kelangsungan rakyatnya nage pas ini KPK can beres di BPK can lurus di berbagai lini politik can beres nyana masinikeun posisi nyana ndek kumaha atuh si ieu can beres diadili si ieu can beres diadili si ieu diturunkeun si ieu ditaekeun encan beres boro-boro dek ngurusan rakyat nyana ge can beres ari rakyat nama adem ayem rakyat nama oh masalah sama sekali nu mantak dibere ku Gusti Allah rakyat resep batu cincin gua resep aya orok ceri ka imah Mbak kenapa sih itu anak kecil nangis aja pengen cincin Pak Kiai ya Allah sugan teh hayang kue nu di imah aing ulos bawa aya hayang cincin betul hese ini budak letik cari kain cincin deh kumaha coba geus jauhan budak letik ge ini black opal budak letik ini kalimaya ya Allah ya Rabbi orok geus kos ka ditu mantak naon eta rahasiana kajen ditongton baik ku ari pamarentah nama keur pasini politik rakyat nama baru aja nyayomkeun pamarentah lo siapa sini ka ditu rakyat sorot aduh isin sebenarnya jadi pamarentah rakyat nyana ye sajalan puri kabeh lain meuli naon meuli batu cincin di Cikupa kabeh jelema meuli batu cincin nu unik iya ka dokter diberi resep meuli obat di etalase obat aya cincin kan kaget ditanya ini punya siapa punya dokter ge dagang cincin asana cekula obat ge ramuanana dicampur jeung batu cincin ka jeung goblok ieu kumaha
nyayom ke negara oh siapa sini aing mah aing bae indah jasa aing mah geus kieu bae dedengan di Aceh aya sabaraha ton cek cenah di NTB sabaraha ton geus aing mah ngadenge geus puas bae lah pokona mah geus teu kumaha coba negara nu mentak isyarah ilal majnun edan kabehan itu edan kabehan ngaran aduh Masya Allah iyalah datang ke negara seperti kita urang zaman seperti kos kieu pamarentah urang mangan nyahona kemudian beas naik kok bisa naiknya anehnya geus biasa gitu kemudian subsidi kok bisa eueuhnya urang mah bodoh pan kok bisa kos kitu sih nya geus kos karar itu bae kok pabrik bisa bangkrut sih nya geus biasa kitu nyahona teh kok barang pangan jadi nara naik sih nya kos kitu teh nyaho nu keur dipasinikeun di luhur rakyat Masya Allah karim iyalah bentuk negara urang negara Indonesia nu urang kelanjutan kelangsungan jeung kemunduranna terletak pada rakyat mata kurang ingat ke Bung Karno gantungkan cita-citamu di atas langit untuk kelangsungan bangsa dan negaramu luar biasa Bung Karno pidatona menggebu-gebu ulah mundur sing-singkan lengan tangan demi untuk kelangsungan negara dan bangsa Bung Karno seperti itu orang kangenahan guari Masya Allah sakadar nyaritakeun keberadaan negara jeung bangsa jeung pemerintahan anak seperti gitulah tetapi masih kene teu izin pemerintah bertemu dengan rakyat dia tongton ku rakyat seperti gitu dasina ngulamber kahandap sepatuna herang luar biasa jasna ngaciripit batikna kitu kene dibalik keindahan zohir ternyata di dalam batinna aya kebobrokan anu terasa ka urang kebobrokan kabeh na'udzubillah min zalik wa min zalik hanya bisa ngadoa ke Allah mudah-mudahan pemerintah orang dibere jala lujur jeung adil dibere terbuka hatena negara jeung bangsa orang mudah-mudahan dibere lurus ku Gusti Allah sehingga orang aya dina katentreman hirup di negara Indonesia nuku orang dicintai tinggal bisa sakitu walau syahida isnani lamun nyaksian dua jelema alasnain kana dua saksi anu siap untuk menyaksikan kejadian pembunuhan Zaid dibunuh ku Ki Umar kemudian aya deui jelema nu tabaruk nyaksian kana terjadina eta lantaran saksi malillah tabaru aya jelema anu luar biasa loyalitas jeung kepedulianana sehingga aya dua saksi di atas saksi aya deui nu siap nyaksian kemudian pasyahida alalawala ini dua saksi tersebut ya nyaksikeun karena dua saksi setelah diintrogasi tentang kejadian pembunuhan Zaid anu dilaksanakeun ku Ki Umar maka disaksian ku Ahmad Muhammad ternyata si Soleh jeung Masluh saksi kedua ngabenerkeun nyaksian kana nyaksikeunana Ahmad Muhammad seakan-akan diperkuat kapan aibrak bener bae payun sadaqal waliyumun walina ngabenerkeun al-awalaini kanu awal hukima bihima geus dihukuman berarti sahih lah dua saksi tersebut wil akhiraini atawa anu kadua wali ngabenerkeun kanu kadua atawa ngabenerkeun kana kabeh atawa ngabohongkeun wali kana sakabehna batalata sebab ta'arud iza ta'arada tasaqata parujial hukmu ilal asli sebab ta'arud
belok belakang atuh manyasi nu ieu bener nu awal nu kadua salah kok nu dibenerkeun anu salah ta'arud jeung nu awal tawa kabehna teu mungkin kan ai lain memperkuat mah atawa ngabohongkeun kana sakabehna eueuh hiji-hiji acan di antara dua saksi opat berarti ieu nu dibenerkeun ku wali ya batal otomatis lantaran ta'arud ya gugur anak gugur paruja hukmu ilal asli kembalikan hukum karena asal lain berarti gugur lantas kemudian dibiarkan lain carilah solusi yang baru saksi anyar nu bener-bener nyaksikeun coba untuk keabsahan anak dikaji kembali ke di meja hijau walau aqrabadul warasa lamun ngaku sebagian ahli waris biapi badin kana ngahampura sebagian jumlah ahli waris 10 ternyata nu 2 atau nu 4 geus ngahampura sebagian ahli waris kana ngahampura nu 4 teh ditetepkeun kami atas nama ahli waris 10 dari ahli waris maka yang 4 A B C D ia adalah telah mengampuni kesalahan Ki Umar yang telah membunuh Ki Zaid. Dengan demikian kami menyatakan yang 4 saudara kami betul-betul dia telah mengampuni sakotol kisos gugur kisos kembali ke diat kena geus teu kaharti pokona mah geus teu kaharti we kajian kumaha mun tak dicepetkeun ge kula ge teu kaharti ya sebenarnya ieu mah jang nagara ieu mah yang keputusan-keputusan negara sementara di negara orang kan lain make Al-Qur'anul Karim make hukum demokrasi pek bahaya sesuai mah ngan ikut sesuai demokrasi nu di Amerika berbeda jeung demokrasi nu di Indonesia demokrasi nu di Indonesia berbeda jeung demokrasi nu di Jerman demokrasi nu di Jerman berbeda jeung demokrasi nu di Belanda kok bisa berbeda sih demokrasi aneh lamun urang nyeritakeun tentang demokrasi di Malaysia geus aya hukum pancung berjalan masalah kok di urang bandar narkoba neuk dibunuh neuk ditembak mati bunuh mati masih bermasalah tarik ulur sementara di Amerika lah sorangan ge ketika kena gembong narkoba anu telah merugikan masyarakat persentasena lebih daripada 50% tembak mati di Amerika ge kok di urang diantep yeay kumaha lalakona diantep tembakan habak beres gayelah demokrasi tinggal demokrasi nah jadi orang lain keur ngagugulung hukum Al-Qur'anul Karim jelas keur ngagugulung hukum demokrasi masalah lamun dilaksanakeun dengan sesuai sebab eta mah jang kelanjutan negara engke urusan hukum-hukum agama bisa ditata kembali menurut Al-Qur'anul Karim ketika pagedruk Al-Qur'an jeung demokrasi menangkeunlah Al-Qur'an tinggal kitu doang ketika aya persamaan lanjutkeun ketika aya pagedruk eleh Al-Qur'an teu bisa dielehkeun sebab ieu mah kitab samawi menang di Allah tinggal kitu doang ai indek hayang demokrasi mah mangga bae ngan tetep make gendengan Al-Qur'an ketiga paradok Al-Qur'an jeung demokrasi menangkeun Al-Qur'an beres kos kitu atuh tah mangarana hukum ulah omong sia nu keur carita ngaji kos kitu tah jadi dirobah moal ngan endeup ngarobah mah kumaha urang ai urang siap mah ngarobah siap wasal waktu peperangan masalah tuh jeung memperjuangkeun agama mah syahidi ya emang kiai hayang jasa perang henteu sih ingin teu hayang perang mah ngan atuh ieu bae kabet perasaan demokrasi lain Al-Qur'an lain tungtungakan ieu balaga jibong eta kos kitu dah ya tapi lamun deuk langsungan pek gendeng make Al-Qur'an janyana ge ulah-ulahna naon di wisuda bae make Al-Qur'an dikieukeun sanu nita Al-Qur'an diteun luhur coba ayo kitab mana nu diteun di luhur jauh ketika DPR dilantik ketika bupati dilantik ai Quran disusuhun ai pelaksanaan anak maling malulu teu izin sia ka Al-Qur'an bego meureunna ye umaha meureun ci cenah kieu ulah sok kitu aing mah kitu bae artina teu aya penghargaan terhadap Al-Qur'anul
karim hanya dibuat kamuflase, zahirna unggul batinna mah henteu. Masyaallah, naon hartina Al-Qur'an disusuhun. Maknana berarti saya siap untuk melaksanakan roda pembangunan. Ketika saya menjabat jadi bupati sewilayah kabupaten dengan disaksikan oleh seluruh mata masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang, dan lebih-lebih Al-Quranul Karim, bukan sekedar Al-Quran sebagai lambang, tetapi ingat terhadap yang menurunkan Al-Quran ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya saksi, saya bersaksi dan bersumpah bahwa saya adalah diangkat jadi bupati sebagai amanat dari masyarakat, disaksikan oleh seluruh masyarakat dengan berlambang Quran, bahwa Allah lah yang menjadikan saya sebagai bupati dan sekaligus Allah lah yang melihat saya. Saya bersumpah, ya Allah, ketika saya tidak melaksanakan keharusan sesuai dengan aturan-aturan undang-undang, maka turunkanlah geledek buat saya. Saya kurang seri bego mereka geledek si seri. Besar lajeng gitu makna teh cek tukang ahli munazoroh mah. Eta teh aya di santri mah ya Pak Fan, ngaranna Fan Munazoroh. Fan Munazoroh mah di mana urang ngaku karena hiji perkara di mana ngalaksanakeun, hiji perkara di mana ngucap, hiji perkara sebagai akuan berarti. Gitu teh, masyaallah. Urang neulekeun, kunaon nya teu paham. Lamun teu paham ngaji heula ka aing. Ngaji naon hartina teh Quran dikiekeun aji eta aya dia munazoroh. Masyaallah. Di munazoroh mah aya make baju bae warna batik eta teh ngomong, make baju jas eta ngomong, make baju hejo eta ngomong, baju koneng eta ngomong. Ji geus seuri rombongan make jas koneng seakan-akan inilah ngomong teteh kos gitu, make baju hejo nih saya ngomong emang kumaha gitu. Masya Allah. Iza taqawala aw fa'ala idda'a sihatahu. Gitu teh di mana-mana nyana ngomong atawa nyeun pagawean idda'a sihatahu wa husnahu. Berarti nyana ngaku kana kana sehah, kana soheh jeung kana benerna, jeung kana bagusna cek nyana. Berarti aya jelema make jas koneng seakan-akan pengakuan teh saya yang bernama Haji Pendi telah masuk Golkar zohiron wa batinan. Dengan tanda jas saya adalah jas kuning, maka saya siap untuk ditanya oleh malaikat di dalam kubur dan siap nanti di mizan. Kelak nanti ketika saya ditimbang amal, Golkar tidak akan saya lepaskan. Demi Golkar berani saya ke neraka jahanam. Parah amat. Jadi ku ngaji makanya hawan baik kabeh. Ku ngaji mah iddasyata wasahu. Ji, tinggal ke kadituna dikembangkeun bener kebenaranna soheh jeung husnana bener henteu di munazoroh ngaranna bisa didebat. Silakan perdebatanana kembangkeun ku urang deuk make debat naon. Ya, nu geus kitu mah geus aya di dieu kabeh. Nu mantap aya jelema datang kotek-kotek oh jasna naon geus katebak. Atuh geus katebak kabeh ge sebab aya dina kitabna. Geus moal nyalahan kajen ku kitu-kitu bae kajen ku bae. Bener jasa atuh pan pager ge ngomong lawang ngomong ketika digebrukeun lawang cak lawang aing ieu adalah penutup. Ketika aing ditutupkeun ku nu bogana berarti aing teu ngajagahan jelema teu meunang aya nu asup saha bae. Sareng kitu teh pager ngomong pager. Eta kabeh ge ngomong emang teu ngomong tuh ngomong sarua bae. Nah, urang berangkat ti imah, beuteung urang kritik eta ngomong. Sarua ngomong eta ge. Sarua aja ngelingan, hei, uduk dong. Ya Allah ya Rabbi, waduh teu ngomong. Eta teh jangan nyatakeun urang seperti kitu atuh komo Allah nu bogaana. Deka mana sia lompat, deka mana sia lempang, deka mana sia kumaha pikiran sia je. Emang sia ti mana panti aing, deka mana deka aing. Emang ku sadi gurakeun dicicingkeun ku aing. Kunaon haju ngolembar pikiran sia, awas sia ku aing sadiakeun jahanam sia ku aing. Mandak pang utamana jelema dibere fadol hiji fadol ngaji.
sehingga ku ngaji mah terbuka lah wih jauh barang ngaji bapak orangnya wih jauh kredit haram wih bener nyana ge kan mikir-mikir aing sabaraha bulan deui nya aduh lemun pae aing sieun oge aya tah nyana ngerenyet gitu mah aya datang ka imam merengut bae kak konon merengut bae ai kreditan orang sabaraha bulan deui kunaon aja inget ka kreditan enggak lain jadi rada kaget oge cenah barang ngaji mah jah orang ngreditnya teu beres tah ulah sok ngaji kak keur nyanding juri ka pamajikanana tadi hasil ngaji teh coba ngadu jeung pamajikan ayo yang bakal kos gitu lo ka ngaji ka atuh urang nya namanya atuh ieu urang ngora kene butuh dunia juta kesampean untuk ngredit daripada kakak jadi mang geus dengan guru nu saja nu ngahalalkeun kredit kak ye itu memang kiai nyana doang atuh lo bakene kiai mah urang esok ngadengekeun aya kiai nu ngahalalkeun jah dalilna ku urang ka harti anu itu malah kiai ini kebuka showroom eta mah deketan heuh nya tuh ieu kakak deui bego ayo nyana bimbang aing ka mana ye ka mana ya aja kurang ngakredit bae tapi tetep hate mah teu bisa dibobodo nyulusup keyakinan ka jero lain kieu rarasan tetep lain kieu rarasan lain jadi kumaha emang jelema nu nyokot duit di bank hatena henteu digerogoti teu digerogoti jeung nyana ge nyaho ku ajenting kiai ngahalalkeun sagala tetep di hati nurani mah asana teu halal ya tiba heula ge tiba heulana kolot urang osok nitip sing hade ulah sok nyokot duit bank berarti teu beres eta kolot lain kiai kakara kuari bae aja kalau bak kiai segala jil kiai segala modern ja kiai mah teu bisa dimuduran modern kiai mah kiai bae adapun nu modern eta lah hawa nafsuna nah eta kos kitu modernkeun sehingga akur jeung kahayang nafsuna ye teu lain kiai kuyai teu kos kitu mah nah nyana ge hatina mah ieu aing ngridit sabarana teu meunang digrogoti sanajan nyana ngalengkah leumpang dan lain sebagainya tetep nurani teu bisa dibohongan teu bisa kajuntingnya lah mengenang ora kene lah mengenang ora kene tetep nurani mah teu bisa dibohongan kos jelema bodoh mabok hate leutik namanya nyahoeun haram ngan nafsuna doang ketika kembali ka jero hatena aing sabarana mah haram nu zina sarua bae adapun ada terus-terusan eta mah karena pergaulan jeung hawa nafsu ketika kembali ka nurani mah sabenerna mah haram nyahoeun nya ge ya Allah eta emang bangsa pejabat korupsi teu nyahoeun eta haram tahu ngan hawa nafsuna bae ketika nyana merenung sabenerna mah lah kagok lah tuh kumaha coba ayo asal geus kagok cilaka masyaallah bener awak urang moal kebal deui urang ge cara kolot-kolot urang bakal paeh ka ditu kuari mah babarengan jeung jelema asup ka jero kuburan mah urang sorangan harta urang balik dulur urang balik nganterkeun ngan sakadar datang ka bibir kuburan doang cerik genyeng cerikan urang dedeh jeung nya asa poe dua poe datang ka bibir kuburan doang memberikan penghormatan terakhir anak teh mamang teh uwa teh dunungan teh guru teh horeng nu asup ka jero manu milu jeung urang amal urang eta mah nyana baralik teu tanggung jawab pikir tah di jero kubur urang duaan jeung amal ketika urang ambalaya amal-amal urang nu jore urang nu ngarasakeunana boro-boro disiksa di jero kubur dibeulem dibom di naon karangan pentung ku rokok bae ge urang panasna pohara karera bae ge panas komo di jero kubur ge disiksa ku azabul qabri pikirna ka dinya tah ulah lalawora insyaallah nu mantak urang ngaji aku ngaji mah lengkah salengkah geus ngaluar-luarkeun dosa ora caroplok dosa di jalan ambalaya dosa ribuan di jalan dosa nu jurusan Cikupa nu jurusan Jati nu jurusan Sepata nu macam-macam di jalan dosa malulu masyaallah sebab jelema ngaraji balik urang ti majlis ngarantok deui
Masya Allah kari ulah teteg lah teh ulah walau ikhtalafa syahidani bi zamanin lamun dua saksi berbeda dina masana Zahmad jeung Muhammad sebagai saksi ketika saksi ditanya ternyata berbeda dina zaman Ahmad begitu ditanya kejadian pembunuhan Zaid kuki Umar cak Ahmad tipeting begitu ditanya ki Muhammad iraya terjadi pembunuhan Umar membunuh Ki Zaid ternyata ceknya na berbeda antara saksi nu hiji jeung saksi nu hiji atau dua saksi Ahmad Muhammad menyatakan berang ternyata saksi kedua penting ieu berbeda ikhtilaf syahidani fi zamanin lagot saksi tersebut teu bisa dipertanggungjawab walau ihtalafa syahidani fi makanin lamun berbeda dua saksi dalam penyaksian kasus pembunuhan terhadap Zaid anu berbeda fi makanin dina tempatna begitu ditanya saksi pertama Zaid nyaritakeun bahwa Umar membet Ahmad ditanya saksi pertama pembunuhan Zaid dilakukan ke Umar di depan masjid di harapan masjid begitu ditanya Muhammad kumaha kejadianna ditanya begitu ditanya dijelaskan ngajelaskan ke Muhammad terjadi di harapan balai desa berbeda Ahmad mah di harapan masjid Muhammad mah di harapan balai desa berbeda dua saksi menyaksikan untuk memperkuat terjadi pembunuhan Zaid berbeda dina tempatna lagot saksi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan walau italafa syahidani lamun berbeda dua saksi dalam menyaksikan kasus pembunuhan terhadap Ki Zaid berbeda fi alatin dina alatna lagot andai kata di Zaid andai kata Ki Ahmad ditanya betul kamu menyaksikan pembunuhan Zaid yang dibunuh oleh Umar betul apa alatnya yang dipakai membunuh celurit kok bisa kamu tahu celurit saya tahu sebab dia orang Madura waduh terkenal dengan celuritnya waduh tanya Muhammad mana benar nyaksian pembunuhan terhadap Zaid betul yang membunuh siapa Umar apa yang dipakai alat membunuhnya pedang pak Aiki Ahmad celurit Ariki Muhammad pedang berbeda alatna ieu lagot tidak bisa dipertanggungjawabkan walau italafa syahidani lamun berbeda dua saksi dalam menyaksikan kasus pembunuhan Zaid yang dibunuh oleh Ki Umar berbeda pihayatin dina tingkahna Ahmad ketika ditanya tingkahna Umar ngabunuh Ki Zaid kemudian Ki Zaid ngajungkal neta pertama mereka dua Saki Muhammad begitu ditanya ku jaksa terjadi pembunuhan Zaid yang dibunuh oleh Ki Umar tingkahna ieu diseret berbeda tingkah nu ieu mah ditebas ngajungkal nu ieu mah diseret wah berbeda lagot teu bisa dipertanggungjawab kudu akur dua saksi untuk memperkuat kasus pembunuhan tersebut. Insyaallah orang lamun nyaritakeun tentang pembunuhan di Indonesia pohara jasa di kepemerintahan SBY ge pohara di pemerintahan nu kuari leuwih pohara deui pembunuhan berbagai kasus terutama ieu narkoba naik 20% dibanding dengan di zaman SBY namun di zaman SBY eta aya 20% ditambah 20% 40% jadi ribuan per tahun nanti 8.008 7 juta manusia per tahun teh 8 juta manusia anu terbunuh ku narkoba. Deuk kumaha coba?
8 juta lain setik jelema. Ieu encan aya reaksi ti masyarakat teu kumaha. Coba hayu kumaha coba. Masyaallah terus-terusan baheula mah ceuk kula ge kitu narkoba eta di kota-kota besar, perzinahan di kota-kota besar, pembunuhan ge kitu keneh karena di kota mah heterogen campur dan lain sebagainya. Kuari manggeus merajalela ka kampung-kampung nu ngaran ganja gele di kampung geus ambalaya. Nu ngaran minuman keras lain daripada bir bintang. Naon bae geus kaha ka kampung-kampung berbagai merek. Karena merekna gitu ditalingakeun ku polisi nyana tanpa merek ramuan sorangan. Jadi leuwih dahsyat deui budak SD baheula teh kacaritakeun mabok kuari memulai ti SD. Ieulah dihancurkeun ku orang-orang Yahudi pola pikir bangsa Indonesia. Nu 10 tahun ka tukang mah urang masih keneh aya harismaan pemerintah teh karena nu mabok. Ketika pemerintah kuari ikut mabok minimal manehanana nyaho tapi diam, tidak bertanggung jawab untuk kelangsungan bangsa na, maka teu berharisma deui. Polisi kuari jadi lecehan, abri kuari jadi lecehan, budak letik ge ceuri kuari mun dilalag polisi cicing langsung. Budak letik ge geus pohara jasa ka polisi teh. Masyaallah, neulah diurang kuari. Baheula mah urang ka guru SD bege hormat jasa sebab ngana ngaguruana bener-bener ngadidik muridna. Seakan-akan perbedaan antara guru sekolah jeung guru ngeja akur mantak kula keur leutik ku abah almarhum. Coba sia dek lebaran ya gara ngazakat fitrah kok kali itu tuh kagak Pak Guru Hasan tita ngazakat tuh ka Guru Hasan kagelang kunaon eta di aku berarti bener-bener ngadidikna sehingga dimenangkeun da urang ngazakat ka guru. Baheula mah gosit berang ngazakat ka guru SD sebab guru SD da layak dibere di aku. Perbedaan antara guru SD jeung guru ngaji ngeja. Sarua pada guruna kuari urang neuleuh guru SD, masyaallah karim. Neuleuh guru SMP jeung neuleuh kadal akur. Neuleuh guru SMA jeung guru kuliah sarua jeung neuleuh oretaneuh. Sarua jeung orek kobra da kumaha tuh komong kayak ditu da pemerintahna kos orai naon meureun tah mah sanca bisa. Ieu mah keur carita naon kitu ratapan masyarakat seperti kos kitulah. Sehingga masyarakat atau budak sekolah bisa ngahina ka guru. Emang hinaeun. Kos kitulah kuari di urang walaupun teu keseluruhan tapi mayoritas seperti gitu. Eueuh pengorobatan ti budak. Masya Allah karim jadi koski orang akibat awalnya terlalu main duit sehingga budak berpikiran lah horenganan dari itu udah bener baik dari dulu merenanan guru nagaja bobogohan baik guru aing bobogohan atau aing deh meren mulai eleh ku guru bobogohan sarua baik aju kadengekeun guru SMA menzinahi anak muridna gitu keneh kuliah geus ka rumaha kuari. Ieulah bangsa urang nu bakal nyekel negara kelak nyana bakal jadi camat kelak bakal jadi bupati kelak bakal jadi PNS kelak bakal jadi gubernur ti SMA na geus kos karari itu pikumaheun ka hareupeun untuk merubah mengembalikan dengan berbagai cara di Indonesia hese boro-boro eta nu umum sangkilang di NU Gus Dur mengembalikan ke hitoh 26 seseleh hayang ngaleungitkeun budaya-budaya ieu tah di NU supaya bener-bener organisasi sosial keagamaan ulah aya intrik-intrik nu lain ketika pilkada atau pilkada mah pilkada NU mah NU ketiga pilgub mah pilgub NU mah itu lain ya mah tanpidna milih nu ieu surona milih nu ieu banserna milih nu ieu ayo ka dieu na ansorna milih nu ieu ketua-ketuana boga pilihan masing-masing da kumaha majuna kok bisa kos gitu sih ini sudah ditanamkan lebih dahulu nyana geus teu bisa nyebut cau nyana teu kumaha atuh
lamun di NU bae geus kos kitu masyaallah nu mantak muktamar NU kuari tahun ieu bakal diayakeun di Jombang ieu teh supaya dihadiran ku Ki Hasyim Asy'ari dihadiran ku Gus Dur supaya nya merasa dihadiran geus ayana di Jombang abeh naon abeh ulah aya main ki kuari mah ketua NU nu terpilih ge main kos kieu keneh bae diharapkan supaya benar-benar kembali ke itu cacak NU sakitu saselehna komo di luar NU NU mawadah nahdlatul ulama nahdlatul ulama kebangkitan ulama barang di deuleu kumaran ulamana di Golkar si eta di NU si eta di itu si eta di MUI si eta kabeh mun ditanya ku urang kunaon sia di dieu supermarket panaing mah atuh berarti di akhiratna ge super jahanam berarti mah ya mal beres kajian gue kubage masya Allah iya negara urang bagilah cek sagal malausun laos bisa engke kurang diprediksi ditinggali keabsahanana maka dikaji kebenaran nu sabenerna sampai di dialah urusan dakwah selesai urang engke kitu minggu hareup bakal pindah bab urang nyaritakeun Kitabul Bughot wallahu a'lam.